Buset. Menangis membayangkan bujurmu yang begitu bahenol. Ini mah bola-bola tuing. Enggak sayang. Oke. Buset, ay kakak mandi ay. Kau main di sini lembur. Ini apa ya? Ini nang budak lah. Teh. Ada ka bibina uang mah? Wah saat mana? Wantur. Oh, antur anu boga kebun cengke 5 hektar kayaknya. Nya mohon eta mah. Oh, nya sok mangga teh. Nya ti payunnya mah. Punten. Buset. Awewe. Anu amat ke sekitar Spanyol. Wow. Bruh. Bruh. Harus kasahannya. Hilap deui bibidawaan teh di mana? Coba ah. Nyari jelema ka ditu. Ulu na Bade naros ari bubina mah entur teh paling mananya? Ari aa teh nya dios naon sih abdi teh terang? Nya atuh abdi teh payen ya, punten ganggu. Agu kenaon bae eta. Langan wae. Hayu di, tangkeun di. Hei. Manggi awe wes ya. Angge manggih tadi. Saya bukan. Angge manggih tadi. Sasi eta. Ka mana eta ayeuna? Oh ditu. Gedeng sawewe sasis ya. Ulah balik mendingan ngisi ngai. Nah ieu mah bos mah. Dak siapa mau kamari. Nah, hirup aing kieu iraha berubah nah. Aing daripada pusing mending aing ulin dengan hiburan lah. Kadal buntung. Kemana sih ya? Iya batok. Aing di Lebak. Jangan si Pong yang si Gagut tuh. Tuh di Lebak. Aing tadi sulin yang budak. Aing balik ke lah. Oh lah tuh, aing kan nya. Nun ya.
Kades ya, baik. Amat ya lembur si kudu. Dok, kemana sih ya? Weh, dok sawah, kemana sih ya? Sia tok, nontok. Mereka mana? Pinjem korek. Semoga aing korek mah. Jelas ya mah. Aing nanya ngajawab naon. Tir, aing ngomong geus siapa bener aing minjem korek apa aing minjem gelas? Jelas ya mah. Balangkeun ieu koe kalau wibongas ya. Amat tok minjem korek jeung gelas oge. Ini kuat ka imah Mang Aas. Eueun warek minjem gelas jeung korek kodok sawah ngesalkeun wae sia mah. Pilah tutok ari si arek ka Mekah mah. Goblok. Ih, bener-bener sia mah ngesalkeun nya. Ilu aing. Ngomong naon batang udak. Kumaha sia we lah, capek aing, sanguan tah, ceuling. Wae si batok mah menyaka Mekah mah ongkos cepek. Tuh geuning anak lasun tuh. Duan wae jeung bapana. Angkeun ku aing ah. Woi, sia duan wae sok anak lasun jeung bapana we sia. Bruh. Iya, geus mas ya batu. Aing puguan teh tadi neangan sia untungna aing diberenya ku si Jaedi. Tah ka dieu we aing. Oh, cak aing sang geus tujuna. PA. Ngomong nah si Sagu, ngerti aing. Tadi aing mangginu budak, ayeuna mangginu gagu. Amun kemandang ka sia mah aing si budak geus dibalangkeun ku aing kalau wibongas. Tarimakeun sia matok. PA. Geus ge darsa ka itulah. Oh, Bu. Anu gagu mahnya mah. Tok aing tadi sama kapanggil we geulis ya. Bener sia. Bener aing. Pindahan apa kumaha? PA pindahan maena cenah gara kawantur. Wah, coba aing nyaho sampurkeun yuk. Heeh, sahayu geus teu percaya mah. Hayu. Abi tengartos cariasan AA. AA biasa tenganterkeun abdi ka Bumi Nawantur. Ang, langsung sawah tuh ang. Kenapa teh budak ongko marek nyatu, ngebobodohan urang. Bangsat sih kak memang nanti ngomongan urang. Tok eta mah awewe nu kapanggih aing tadi. Oh ya kurang norek kita halin eta. Hayu tok sampeurkeun yuk. Hayu. Nang bunuh si gagu. Nah, sia ku gandengkeun teu ngarti aing. Nah, masih kada buntung geus lah ngomong lah. Geus gandeng embe we lah geus teh sangarana teh. Sia muilan kolot wae. Teh sangarana. Sia aing heula teh sangarana teh. Rak satu lagi budak lebaran deh. Naon sih di luar. Nah, gebet-gebetkeun ku aing ieu. Aing sak engkaran deh kun di mah aing. Apa enggak dia neng? Oh, kalbet ulah dilayanin mah cuma masalah stres kabeh ge mah. Betulnya abi ka lebetulan. Wah, mau gitar yang bisa dimain gitar.
Ih, kagak, bahasa itu nyawan aing mah vokalis band kepret ya. Bang. Ayo, Om. Nyanyi kabeh, nyanyi kabeh. Oke, Om. Tarik. Kagak, bahasa itu nyawan aing mah vokalis band kepret ya. Ah, mangga dia neng. Oh, kalbet ulah dilayanin mah cuma salah terus KBG mah. Ya, bisa lepas ya. Wak. Tuh, Ang. Dak langsung, dak lah. Abi kenapa carikan AA? Kan AA biasa terus ima bumi lawan. Masih taruh Kedengeran, kau kedengeran. Ego.